oh eta kasalaki kitu raja nu aya ge tah salaki tukang kendang endi tukang kendang teh kaja ni boleh kerekeun bur pamajikan tukang kendang pamajikan maneh raja ngomong ka salaki teh macana tuh bapana salaki matur mah kamari maot kira-kira ai bapak iraha kesayangan kan so yang ganti berarti tereh moal pak tereh moal bisa kuat yo nya jadi pencitan satona nu matak sing milu sujud hatena urang marariweuh masih ditutup ari masjid ieu ku urang ditutup saindengna tuh kartos pak nya mawi geuning wayang lamun bicara wayang loh macana seueur nu ngaharamkeun wayang teh nya kiai ajengan mubalik wayang haram aya nu haram wayang haram 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 sote lamun dihakan da kai nya atuh di kulub moal liur dibeulem kalah katutung duh dioseng teungeuna nya wayang mah komo atahna duh gege aja aya kitu jelema ngokosan wayang ngeunah cenah da lain di kokos di kodok wayang mah nu matak aing mah isukan tah gede jasana dalang mah mah kitu model tukang eson wah eta jasana gede matak isukan di akhirat nate maneh mah tereh ditanya nate kumaha kitu tukang eson loh atuh da sok mantuan dalang jadi tarik sorana kete malaikat teh tarik nanya nate ka tukang eson mah lamun tukang kendang isukan dipapak di gendangan di alam kubur nate talamun dalang mah ada tukang kuda kodok wayang isukan aing mah di akhirat teh ngodokan bidadari aduh halus wae ya cek aing oge da kumaha kahirupan ya kumaha kebiasaan alah lamun alok disentakan lamun tukang kendang disabokan tuh da eta cenah wayang teh haram kenapa wayang haram sabab wayang mah ti Hindu ari pokna teh oh ti Hindu heuh terus pak sakaul kitu wayang teh ti Hindu cekuring di mana aya wayang beragama terus pak dadalangna nu beragama mah tuh nah bapak pernah ningali Arjuna sholat panawa sudah ngalir atawa waas ya euy aya Pandawa ngaleut rek jumaahan Gusti eta Bima ek adan kan aya di muadi lain lamun Bima adan alus euy moal teu rajleng toa pasti ceuk paketip teh mangga juragan Bima adan mengpun ke Cibingbin wah eta Bima titah adan kalah ngagerem kanca ampura kaula dina peuting ieu teu bisa adan naon margina jeung juragan sabab aing keur batuk gitu cek kunaon aing batuk sabab aing hayang cihaneut aya batuk geus tiis bae engke wae tas jumaahan ieu mah Bima nah tuh lain tong riweuh da aya yo di dieu mah kan geus tiis Bima ieu mah lalakon kaula rek adan mana mikna mana mikna si goreng dicecekel arukan eueuh teu karasaeun padahal leutik celegur teh Bima adan macana Allahu akbar wah toa rajleng tuh budak jamaah paringsan katorekan kabeh pasti juragan Bima alah lain Arjuna adanya euy kalah ngalila ke nyam hiji manten dalila ngomongna mangga atuh kaula dina waktu ayeuna arek adan leuleui kudu
ngan hampura kaula dina waktu ayeuna keur peuyeul sabab di gendar geus menang saminggu. Bebas Atuh kaula rek adan dina peuting ayeuna hampura kitu kaayaanna. aduh kemana Tah teh eta Arjuna kamat apalan surupan Arjuna teh geuning mati lampu. Padahal kabelna kebetot. coplok Di mana aya wayang beragama sok dan beragama masaha dalangna wayang anut maring dalang anut maring wayang dalangna nu beragama laras oh mantak jadi dalang teh teu gampang jang gampangna kumaha cenah sabab ari dalang teh dalang sebagai produser dalang sebagai sutradara dalang ayeuna sebagai juru dakwah dalang ayeuna sebagai mubalig dalang ayeuna sebagai juru suara dalang sebagai juru tari sebagai mantak hese jadi dalang teh enteng korek di dalam cukup pikeun wayang wukul loba siloka dina wayang teh ibu loba filosofina sabab disiplin ilmu teh loba aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu filosofi diguar dina wayang disebutna siloka barang silo kudu dibuka eta paing tuh dilenyepan mah ageng manfaatna wayang teh terus nu matak aya jimat sabda wiku maksudna jimat sabda wiku kumaha cenah tah naon ayeuna jimat ari jimat teh mung hiji angin di rumah naon arti teh lain pedang lain keris lain cincin lain ali tapi jimat mung hiji angin di rumah naon akidah la ilaha illallah ta eta jimat teh eta nu kudu di rumah teh cenah yo mah ali we diurus digosok-gosok kana calana hayu pamajikan diantep nepi ka copong calana oge loh ayo di ayo pamajikan pinuh ku cileuh diantep ayo ngomong mulai ali ayo we ali mah hayang ngaganti watang ali geus bedan geus dekil ai pamajikan dekil diantep sia teh ai kutang pamajikan ai kutang paregat teu panglikeun da balas dibetotan ku salakina ayo ngomong mulai ali hayu ngamu mulai ali sok cangcut kurinyuh ge diantep ayo we ngomong mulai ali terlalu sungguh terlalu aya anu cobot nada robot teu pangbelikeun aya kadar nu kitu wae ge gila aing mah bina-bina teuing piraku kabina-bina teuing Gusti nu Maha Agung nya eta tah nu seuri berarti copong teu pangbelikeun untung abi mata seuri mantak meunah yang seuri barang ulah tinggalun kanyahoan tinggalun pan da unggal pangbelikeun saminggu geus darobol da panas geuning bujurna teh meureun randut-dut mung hiji angin di rumah naon la ilaha illallah eta jimat teh sabda wiku naon sabda omongan wiku guru jadi hartina keur ngarumat eta jimat teh kudu boga guru dina raraga urang ngaraksa la ilaha illallah kudu boga guru kudu dituyun ku guru kudu boga guru urang ulah ngajadah diajar agama teh nya maha atuh da ieu mah loba geuning diajar agama teh ka Syekh YouTube aseh naon deui Kiai Haji Google Allah mana deui Al Mukarrom Ustad Facebook Allah ya deui naon deui Kiai Haji WA internet pangersa internet ayeuna mah diublikeun maha padahal nu ngaran dina internet dina YouTube can karuhan benerna malah kadang-kadang katumpangan rupa-rupa kepentingan boh kepentingan golongan boh kepentingan pribadi boh kepentingan politik jeung sajabana tungtungna hoak nu matak loba ustad korban hoak oke geuning ya alam kiwari korban hoak nya Pak da eta ngagugulung internet atau ku guruna teh kasih internet kudu boga guru nu ngurus teu boga guru
nu mata ku setan disasarkeun teh. Cuma dibina medali. Naudzubillah summa naudzubillahi min. Medali. Nah, nu matak sing boga guru urang teh. Nya. Ayeuna mah internet teh geuning wah dipakena teh. Ayeuna mah pan dipake ruang guru, aplikasi ruang guru. Belajar online ngan aing mah teu boga HP kitu euy. HP cininin we aing mah. Cininin we nu aya. Nu turu tatiriti corana. Awet teh kan. Wah geus dibebeut dibanting ti kecebur eta HP awet we nepi ka ayeuna. Awet teh hirup-hirup. Alah kapae. Pamobleng. Budak ayeuna mah geuninna internet teh budak SMA geuning loba TikTokan. TikTok. Aya TikTokan aya. Wah loba. Loba di mana? Eta make seragam SMA nyanyi TikTokan bari nyoo susu. Loba contohnya masuk nempo maneh ge. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Entah apa yang merasukimu hingga gas. Itu Eta ibu-ibu milu garoyang dulu. apa cenah yang merasukimu? Entah apa yang merasukimu sia kasurupan. Kan serupan karaksukan. Aya deui. Ayeuna mah aya deui geuning eta nu suling SpongeBob. Kumaha contoh Suling SpongeBob kumaha? anu saurang ngamera bari mundur bari tanggeng bujurna teh. Anu sejena ngaleut ti tukang pauntuy-untuy jiga siraru lesot jangjangna. Heeh. Seruling naon teh? Seruling SpongeBob. Heeh. Aing ke bawah gelo sia. Itu dina HP teh sagala aya horeng. Iraha teuing ke waktuna mau Ustad Gelo. Bida-bida teuing sia. Aya nu kitu aya. Heupeun anak maneh teh. Karena itu panggamena teh. Tah gitu. Tuh, TikTok. TikTokan. Ya. Ya. Tuh. Parendene kitu ibu. Ari keur kahadean mah teu sawios. Ibu osok Facebookan, ibu osok. Oh tara. Tara naon kan tara naon. Kela bisi amih bebas perkara nyebut desot teh. Ari keur kahadean mah tiasa bu mangga. Mangga. Keur ngabagjakeun salaki. Sae. Nah bisa kitu Facebook pakai ngabagjakeun salaki tiasa. Ayeuna mah dina Facebook aya grup memasak. Bagaimana cara membuat brownies. Bagaimana cara membuat black forest. Bagaimana cara membuat seblak. Bagaimana cara geuning di lembur kuring mah seblak nu keur booming teh Pak. Seblak ceker. Matak pamajikan ka mana-mana ge sok hayang bae seblak teh. Indit ka Cibingbin AA seblak. Aduh, indit ka mana deui? Indit ka Sukamaju AA seblak. Indit ka mana deui? Indit ayeuna ceunah ka Pananggapan AA seblak. Aduh. Indit ka Ciwaru AA seblak. Alah. Matak aing mah ka mana-mana ge ting sareblak. Bape hayu. Itu dahareun keur booming teh. Ada. Seblak teh. Tiasa ibu arek ngabahagiakeun salaki ibu belajar masak dina grup Facebook loba resepna. Wah. Wah, kacidawe ai poho ngejo mah. Ayo be diajaran nyeun bolu ai ngejo tara.
salaki teh cacingeun meureun paraban bae bolu ngejo tara sakali dahar kejo sasaaban hungkul ya biasana lamun tinu hajat sok aya boluan pan aya di mana hah di mana lain biasana lamun tinu hajat sok aya bolu naon eta naon teh wah aya teh di payun aya bolu nah ai maneh atuh bukan teh di mana kode keras naon ahoy teh kode keras Bang Gunung nah ya aing teh serada aya bolu di handapnya Pak tuh lah aya di handap mah di keleran di wadahan ai bolu mah kasenang dalang ai masalah seneng sih dahakaneun kitu mah ai di dieu ari ustad sok dikardusan Pak astagfirullahaladzim apa kitu cilaka aing euy nah turun ti panggung aing asupkeun kana karung kardusan tuluy aing wajib atas manggung teh salareuma cilaka euy kumaha kitu jok nu pahajat teh Pak wah ampura Pak padalang balik manggung ti dieu moal mah berkat naon sababna ai kitu kumaha seep tuh daging seep Pak oseng seep dan atuh aya be cenah hayam hirup mah kasih hirup ge atuh sapanjang jalan aing kekeokan atuh di udag-udag hansip bisa kebaksat hayam tanu mantak ulah nu hirup nu asyak we tuh naon atuh teh mana rek ngabahagiakeun suami kumaha rek ngabahagiakeun suami nu asak salaki rek diberi hayam atah wah salaki teh bahagia Bu cek ibu teh meme salaki mangkat ka kantor papa aduh papa ari ibu ka salaki sok nyebut naon Sario papa sia bapak sia bukan daya mau ka salaki teh bapana bapak sia si ompong si molongpong huntuna si jenong tarangna si ompong huntuna molongpong kawas guhahiro Gusti nu Maha Agung gitu kasalaki teh nu mata kade ibu haram cek agama jeung dari gama kasalaki ayah-ayahan naon sabab kitu pang haram kumaha cenah kunaon pangna ulah eta kasalaki ayah-ayahan sabab lamun ayah-ayahan kadituna sok barala ngabejaan balatak segala aya pabalatak leres Bu leres gitu sok datang salaki cangkang kue ayahkeun cangkang aqua ayahkeun ayah balakeun ngaraya heui di imah teh ku pamajikan balatak opsi ka salaki teh pamana ieu mah bebeb ya sayangku sanajan hideung tapi manis ulah hideung atunya nyebutna kurang bodas sami mawon atuh hideung mah bara-bara teuing papa sebelum papa berangkat ke kantor ada menu makan pagi untuk papa supaya kerjanya semangat nah diantara salaki teh bakat ku atoh irungna geus embut irungna teh lah eta irungna geus embut mamahku sayang kenapa pagi ini engkau begitu bahagia aduh kenapa engkau begitu baik aku romantis hari ini sudah belajar masak di grup Facebook aduh oh baiklah Rika baiklah Ani apa menu makan paginya Mama menu makan pagi untuk papa roti tawar dan segelas nenen susu atuh meureun mani nenen dilemes pisan dilemes udah yang lemes ngomongnya jadi nenen oh hayang adab roti tawar dan segelas nenen
salaki teh atuh nuhun geulis bojo akang, nuhun katampi babakti hidup ka akang katampi eta roti tawar dan segelas nenena itu ada romantis celengok kana tarang deu romantis ya bau ibu osok nyium tarang salaki osok gede ganjaranana dari ibu nilai ibadah itu yo marajon tarang salaki lain diciuman hayo bade degung-degungkeun dilenggak sia teh cek aya ge bubur saha sakitu geus di PHK ku koron sia teh atuh kaditu tuh diajar-ajar macul ieu we ka salaki ayo we ka salaki teh degungkeun